Allah ya Rabb. Renungkeun ku urang-urang bakal maot, sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang. Bagus kadele bagus, nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur. Jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur, ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantap. Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir, lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh, jagoan au man rabbuka, tidak tanya cek malaikat, man rabbuka, sembarangan cek Imam Sibaweh. Ih cek malaikat ini kakarak mangi jelema ditanya kos tanya tilu kali awas yang itu bisa jawab. Man rabbuka, dia man kalimah naon man jipan malaikat batu mondo atuh bebeda ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula, nanya kumaha, nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon, atuh lain dijawab Gusti abdi mah batu mondo geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah. Datang deui malaikat nanya deui sia, henteu aman coba eta. Masya Allah karim, kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh tersambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka, aman kalimah naon sih, siap goblok punya tanya ka aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun neuleukeun jana ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana. Iya, jadi malaikat ya tuh gempur. Ih, ke Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah. Cek malaikat isi tanya tau lah. Aing sieun. Kulantaran tugas PBJ heula pan malaikat dia mun kana Umar punten naon. Kulantaran kula mah tugas ieu ditanya nyarikeun tanya aing. Waduh. Serem ka wali-wali Allah mah serem, sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirup dage aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah ku si Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana puara ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai pepentahan loba jasa teu izin sia galak si Umar mah ngomong Haji Pendi mah misalnya kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haqq wal batil boro-boro deuleu munkarat neuleuh salat euy tidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah sakjane kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa namun sia digawe di Haji Hoer tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta tah kos kitu tah. Jadi urang ulah wani mental heula ka Gusti Allah, lamun encan loba digawe. Salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji. Tuh. Dibere 100 rakaat teh aing mah sanggur hirup cek dina moal. 20 asok 20. Loba teh. 10. Ya Allah. Ya mah kuburanna poe ka sana ieu mah. Kuburan poe kieu mah. Aduh, 2 ge hampir hiji 2 ge. Nah, urang geus loba tahajud, cakuran sajuz 2 juz mah, tah maca sholawat, tawa zikir kakarak. Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Meureun kula ge moal menta.
dan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pementa sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya aya sakusi loba amat tah itu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abdi tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah ayo salat 2 rakaat ayo minta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui ka luhur Masya Allah isi minta puara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia da kira eureuna ieu ngadoa bukan lomba-lomba leuy babalikan deui horenganan kubur teh poek Masya Allah wasirajulahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon kipas teh nu di masjid Masya Allah bu mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana aya Jibril mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikin batur mah sedekah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan aku panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tak ieu tiis sedekah ka fakir miskin tiis sebab naon pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Assalamualaikum hukum sanan sia aduh kula encan dahar geus 2 poe sanu nita tuh jadi bebloon kuku batur lapar sanu nita tek galedeg sia cek nyana aing ka dinya lain ditulungan sanu nita kai deui tah isuk mah datang Waalaikumsalam enon mah cek aja pendit teh kula lapar ieu ti kamari dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teh bukti sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit teh goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khair Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-laukna tah jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah cakna mudah-mudahan Haji Hoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikan salah doa sia tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sangu dibantuan kurang tiis hatena kabantuan bakal nerap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya nih dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lamun lain bapak wae dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak elu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tuh. Waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem loh ieu sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jaheeuh masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi
Nah tilu kaopat poek teh al akhirah, akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan, poek al amalus soleh, amal-amal soleh bakalnya angan orang. Terakhir as-siratul mustaqim, jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin, lampu na adalah yakin. Urang mun carita yakin hese, sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin mah. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin karena diatur ku Allah, teu yakin karena teu yakin ka Allah, padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka aya eta, kiai ge bisnis. Teu yakin ka aya eta, ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna, atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah mah yakin mah. Aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin, boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah, bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salatna. Teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can orang husu sakumaha saumur hirup pasti sholat can orang husu no. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadeuleun tingkah jelema nu sok husu kan kadeuleun ayat kabehan lain aya sorangan bae mana. Aya tanda-tanda kahusuan teh aya tandaan ulah dikira tanda, aya tanda jelema nu sok khusu jelema nu teu khusu teh aya tandaan eta mah kajeun mun nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu, kadang-kadang nu bodoh khusu. Model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema di papag, cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah ja bodoh. Geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we. Ditanya bah eta sono amat. Ih, salat teh husu. Manya si eta husu. Kula pernah ngabuktikeun, pernah coba husu tah henteu nyana. Salatlah di gigireunnya taraweh. Salat di gigireunnya taraweh, coba bener. Kadeuli lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun. Oh, berarti bener husu. Aya tah datang Haji Pen datang. Teu di papa gua aman. Dijauh kene ka mana Pen? Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Perlu naon ceuk cenah. Kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh macaran. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah. Di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk, kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere. Bodoh jelema teh bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk, kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu. Bahkan lamun kuat sapoe diwiridkeun nyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceuri, asal maca sholawat rembes, asal maca sholawat ceuri kabelah dina. Ditanya tah ku Abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekana kangjeng Nabi isi ka kangjeng. Bodoh jelema teh bisa maca Quran. Masya Allah. Bahkan pernah mimpi ka panggih kangjeng Nabi. Pan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya. Hese dek ka panggih mimpi jeung kangjeng Nabi teh jeung kunti anak. Siapa sok anjing aku sorangan. Atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh neuk sarana ge teu kudu heula. Beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui. Datang ceklak bae.
terus aku naik kuda tapi aku mah ngimpina tuh